sasakala curug Sindulang. Kacarios desa Sindulang teh geus aya ti baheula keneh di zaman prasejarah atawa animisme jeung dinamisme. Pacabakan keruhuna teh kana tani ngan sok pipindahan. Upama mimiti ngagarap ieu tempat, eta tempat geus goreng di pelakanana, maranehna sok pindah deui ka tempat sejen. Kitu jeung kitu we pagaweanana teh. Tadina hiji waktu karuhuna teh tepi ka hiji tempat nu masih keneh mangrupa leuweung gerot. Tapi hade lamun dipake tatanen jeung padumukan. Nya akhirna mang tahun-tahun tetep tumentep. Ngan aya sababaraha urang nu pindah ninggalkeun eta tempat. Atuh nu cicing teh ngan sababaraha umpi deui ngan janji cenah rek nuturkeun pindah pemahasil tanina geus kaala. Harita nu jadi ketua kelompok istri wastana Nyi Mas Jambe larang ari carogena Mbah Sara Arya tunggal. Waktu harita Mbah Sara arang langka aya di tempat. Sok ngider bae sakalian balik ge sok ngajirim sasotoan. Bubuhan maneh nama bisa mancala putri mancala Bubuhan maneh nama bisa mancala putra mancala putri. Anjeuna boga budak hiji ngan can nyahoeun di rupa bapana. Taku indungna bapana teh dirusiahkeun pisan. Ulah waka nyaho bapa hiji waktu anakna teh geus nincak dewasa. Barang ningali aya si tumang agabrugan ka indungna, si anak teu anta parah deui manehna mesat pedang. Tuluy disabetkeun ka si tumang antukna si tumang teh pinanggih jeung ajal. Tapi geus ajal mah si tumang teh daek sasakala leungit sapada harita. Tapi geus ajal mah si tumang teh dadak sakala leungit sapada harita. Ngan Nyi Jambe larang keukeuh teu daek ngadongengkeun eta kajian. Keukeuh teu daek ngadongengkeun eta kajadian kanu jadi anakna. Nyi Jambe larang ngarasa sedih ku ayana eta kejadian. Waktu bulan purnama manehna niis di buruan. Dadak sakala aya nu murag ti langit persis kana lahunan Nyi Mas Jambe larang. Asa jadi murid. Bari kaget turewas barang nu murag teh dicopot, tuluy dialak ilik. Ari kumanehna dibuka, mana horeng nu murag teh hiji cinde, sapu tangan, salampai. Nyi Jambe larang ngahulang, bari nyebut-nyebut cinde tuluy manehna netepan bulan nu keur caang mencorong sarta teu poho oge nyebut-nyebut bulan. Lamun dihijikeun mah ucapanna teh jadi cinde wulan. Eta kekecapan teh diucapkeun sababaraha kali. Nya nu akhirna eta tempat teh dingaranan Cinde Wulan. Hartina sapu tangan, ari wulan hartina bulan purnama. Jadi Cinde Wulan teh cenah hartina sapu tangan nu caangna sapertos bulan purnama. Saenggeus Nyi Jambe larang mere ngaran eta tempat, manehna inget kana janji yen rek nuturkeun rombongan nu ti heula geus itit. Manehna terus indit ngan leungiteun tapak kulantaran terus dan diteangan. Nya akhirna mah panggih oge jeung rombongan teh. Ngan eta rombongan teh rek baralik deui ka tempat asal waktu Nyi Mas Jambe larang ninggalkeun eta tempat. Satepina ka tempat eta nu harita mah padumukna geus loba pisan sarta merlukeun hiji pamimpin. Nya akhirna ngangkat hiji lurah. Tah ku lurah anyar eta teh tempat diganti ngaranna. Lain Cinde Wulan tapi Cindulang. Nu hartina mah sarua keneh sapu tangan nu caangna mencorong saperti bulan purnama. Ngan sabada aya penjajahan Walanda aja. Ngan sabada aya penjajahan Walanda jeung Jepang, eta tempat teh robah deui ngaranna jadi Sindulang.